Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sangkuriang anjing atau kusadayana. Sangkuban Tahu. Ayeuna nama Jangan abdi teh baheula aya Akmal Arya carita Isra ngeunaan di Idul kelas Fitri di Jawa Barat 43. anu Dieu teh diarangan nyeritakan Dayang carita Sumbi. Sangkuriang. Anuna gaduhan anak anu mina Sangkuriang. Tina hiji dinten Sangkuriang angkat moro dibarengku anjing anu mina Tumang. Tapi Sangkuriang terangin anjing eta tilusan dewa. Nah, Tumang orang berburu kijang nu gede. Kanggo tuang peting nyake saring indung. Teu karos tos siang. Sangkuriang teh acan mendak hiji oge. Sangkuriang ngarasa asa-asa. Naha tu aya hiji oge dinten ieu. Jol aya kijang. Nah eta bisa jadi tuangan jang engke peuting cek Sangkuriang. Tumang buru udah kija eta. Ngan Tumang kalahkan cicing. Manehna embung udang kija eta. Kijang eta lompat bae ubus ka leuweung. Tumang embun ngudak kijang eta sebab kijang eta mangrupakeun jalmaan Dewi nu jeung maneh. Ngaranna Wayong Hyang. Ieu kabeh salah maneh. Gara-gara maneh urang teu bisa tuang jang penting. Sangkuriang jol mawa anak panah nu dilepaskan anak panah eta ngarawa ka awak Tumang. Hampuran Tumang urang geus janji ka indung jang mawa daging. Nalika Sangkuriang angkat ke bumi anjeunna masihan hateuna anu dipigeh tina mora kain deuh pikeun nasak. Oh Sangkuriang maneh menang daging buruan. Oh iya mah. Wah dagingmu gede ca indungna. Terus di mana Tumang? Sangkuriang nembal kurana anu sia. Empura mah saharasna ieu daging Tumang. Astaga Sangkuriang dayang sumbing ambek terus nabrak sirah Sangkuriang ku sendok beas. Teras dialukan anjeunna keluar di bumi. Satos sajeudeun eta dayang sumbing kaduhong pisan. Anjeunna sok ngadoa sareng rajin pisan tabuluji ka hiji dinten. Gusti masihan kadu ka dayang sumbing dina bentuk ayeuna abadi sababaraha taun ti harita. Sangkuriang balik deui ke tempat dayang sumbing jeung awe eta patepung. Sangkuriang akhirna ngurang asih ka dayang sumbing. Sangkuriang ngalamar dayang sumbing nampi nalika duaan dayang sumbing. Sangkuriang ngajawab yen ieu mangrupakan tapak ratu ana disebabkan ku sendok sangu indungna. Ngadangu pernyataan ieu dayang sumbing rewas sareng ngawartosan Sangkuriang yen anjeunna indungna. Tapi Sangkuriang teu percanten ka eta, tetep niat bade nikah. Dayang sumbing nyangkut pamundut. Anjeunna nyungkun ka palayar dina hijieun. Henteu langkung buloh. Sangkuriang satuju. Sangkuriang ngabendang walungan Citarum kanggo tepat perahu. Ngajenteukeun Sangkuriang nampi bantosan ti jin anu mangrupikeun hasil panaklukan dina hijrihna. Sabab bantosan jin parahu hampir hese. Gusti dayang sumbing ngadamel hayang jago gagak mimiti. Sareng akhirna ngagentos jin anu ngabantosan Sangkuriang. Kabur sieu sareng ngantungkeun Sangkuriang nyalirna. Kusabab anjeunna jengkel nyieun parahu dituyungna marok ka Guhu ngahije san gunung nu ningarahan ke Gunung Tangkuban Parahu.